Neng nak kemana? Anak orang. Gimana? Aya, emang naon gitu ke anak aing? Ajak amal. Boga naon maneh? Ngajak ulin anak aing seteh. Ya. Wah, anak aing mah ya budak bager tara diabur. Terbuka Diajak naon ulah si Abi laki. mah. Kan gaduh wae ai kang ngerok-rok wae mah meureun, Pak. Oh, aya. Si Neng mah aya. Aya mun. Ku bapaknya cep. Uang gerawan. Apaan? Dikajak amang ke mana? Amang we jalan-jalan. Oh, iya. Neng. Neng ka dieu bager. Ka dieu. Tak ieu si Aa. Aing nami teh sa? Ade. Oh, ade. Tak ieu si Ade cenah ngajak amang Neng cenah. Ayo. Heeh. Kan pas janjian. Oh, terus lagi Iya. kenal. Nah, atunya lios ka bapak tuh. Isi nabi teh ka dieu Tara ngomong, budak teh geuning ai kami kenal jeung didinya mah we ku bapak teh weureun. Teu tau amang unggal dinten. Nuhun. Yang jog, kajak amang masing betahnya. Siap. Heeh. Ayo. Aman. Nuhun ya, Pak. Nya. Ya, Neng, nya jog. Boga minantu nu kieu 10. Pak, ayo nya. Mangga. Sing betah, Cep. Nuhun. Hati-hati. Aya ku bager calon minantu. 7 bulan kemudian. Ah, goblok ieu anak aing. Geus mang bulan-bulan teh dibalikeun ku si Ade teh. Teu diangkat-angkat di teleponan ge deui. Aduh, ai sia Ade. Anjing ieu tapi kagak 7 bulan anak aing ieu karek dibalikeun ku sia karek dianterkeun ka imah. Naon maksudna sia teh? Punten, Pak. Pan putri bapana betaheun di bumi abi alimun uih. Bener eta teh Neng. Nah, ai kitu teh inget ke kolot. Ngebelaan laki. Anak aing dikumahakeun ku sia? Hah? Neng. Yo. Aisyah, anak aing kunaon Aisyah? Hah? Pancena saur bapak sing betaheun anakna, Pak. Lain cing betah. Dalo anak aing tapi ka melenung kieu. Ku sia di kompa unggal penting. Saeutik, Pak, ngompa nama, Pak. Hah? Betah na Aisyah teh Neng, aduh. Aisyah kawin acan naon acan. Anak aing di pelendungan. Kemana Aisyah? Betul. Ulah kabur. Man. Aing teh hayang nyahona naon? Isukan anak aing kawin. Nanggap dangdutna Ade Aslin. Wayangna dadan sudar-sudarnya. Nanggap bioskop layar tancep 70 poe 70 peting. Kamu teu sanggup sia dituntut ku aing ke kepolisian. Nya, Pak, nya. Aing di pelendungan ya Allah. Kamu mah. Buka budak teh nya. Bika sebelum sarwana deui sia. Da resepeun. Tuh aing mah ade ka mananya? Dayangan kita di si kunyuk koyah kieu kalah ka molor. Made. Ah, aku mau beli mobil. Aku juga Tenang. mau. Sabar dong, nanti A juga beliin. Aku pengen 4. Aku pengen 8. Gampang, gampang ku Adi belikan. Tah, ke Chandra Motor jual beli mobil bekas dan berkualitas pokoknya mah. Cash dan kreditnya bisa. Jik milihan kan itu, erek 8, erek 10 ewang kan jik milihan. Ayo. Aduh, hayak kebagja aing enggak perlu pemajikan 2. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Iya, itulah lah ribut atuh. Sok milihan kan itu. Aku pengen yang ini. Aku yang ini pokoknya. Yang ini yang atuh lah dulu. Pilihan. Kah kamu Nah, isi airon kunyuk. Kah kamu molor atuh wayah kieu. Ganggu wae cedar teh. Pamajikan aing mana? Pemajikan naon? Tis emang ganggu wae kunyuk teh. Ngaganggu. Pamajikan aing sadua-dua kunyuk. Pemajikan di mana tuh? Cek aing ulah molor wayah kieu geura. Anjing Indonesia mah ngaganggu wae. Balik kunyuk lah. Aya naon sama atuh? kunyuk teh. Balik. Cek aing mentang molor wayah kieu.
Bal. Ben, siap wae. Layanan siya keple. Kep kain. Nah itu salah didengar itu. Anjing teh. Coba anjing kalau tulis gitu. Pakai patut anjing. Anjing kalau kabeh ada bensin di kunyuk teh. Anjing coba jauh kapong. Ding. Aduh, untuk Aisyah. Kadira ding sakedeng. Naon mang ade? Pinjam duit 10.000. Weh. Lah kabina-bina teuing sia teh pere 10.000 engke geus balik ti imah ku aing digantian. Ai teu boga kumaha na kumaha? Ya aing baekeun bensin 10.000 nginjem sakedeung. Eueuh pan apal aing teu gawe na kumaha? Motah-motah teuing. Ai eueuh naon nu dipikeun atuh? Minjem bensin atuh. Eta bensin. Bensin. Oh bensin nginjem. Heuh kela Ka digantian ku aing ku bensin. Heeh. Duit mah. Heuh cicing. Isi marwing geus kitu kunyuk. Tinggal kunyuk atuh. Ayo. Aya ya da urang rusuhnya. Oding. Nah Aisyah teu kira-kira koplok. Si. Tanya aing bensinan motor make bensin gas. Apa sih coba sih. Si Odi. Ampun anjing. Teu oge atuh ding Aisyah. Aisyah belengep si kunyuk kayak geus kitu. Anjing.